Ek manggihan aboy erek nekat nembak sebab ieu hate inget bae. Intan, ini dong kap. Tadi kumaha ada mang? Alhamdulillah. Intan kumaha sehat. Saya Boy perlu naon? mohon dipendem bae na hate nik samani. Wah, digana serius ya mah. Emang Intan mah serius ka Maksudna? Jujur, Intan teh aya rasa ka kumaha Oh, mana? Nuhunnya satu acana, tapi hapunten ama terus aya nu gaduh. Saha urang mana? Urang Bogor. Iraha jadiana. Kamarina tan. Nyantos satu hari teu narima Intan mah. Sampun hisa deh Assalamualaikum dek, kumaha cager? Waalaikumsalam. Cager tan, ari Intan cager. Aya naon doh? Sok karuas, boleh nyarekan uing. Bosen deh nyarekan bae, justru rek minta dihampura ka maneh. Di baheula ge dihampura tan. Kata uing mah caang. Ka maneh mah. Bener deh, nyane geus ngahampura urang, teu nyeri hate ka urang. Nya bener tan. Aing mah teu nyeri hate ieu. Hate aing mah geus tulus ka maneh teh. Tan, rek nanya ka dieu. Sugan teu puas kamari ngahina aing duaan. Ganeng pel. Si Intan teh ka dieu rek minta dihampura. Jah, aing teu percaya. Boro-boro nyane. Aing ge sarua teu percaya. Berarti nyane teu percaya ka aing dek. Aing mah teu percaya ka sasa oge, kecuali ka Allah. Dasar dulang kagele. Gajok ngomong serius kalah ka heureuy. Emang sih percaya mah ka Allah, jangan mah loba bohong. Termasuknya nih Tan. Emang aing bohong naon? Baru kene mun balik mau pas jeung aing. Atuh da beukah di ditu ka dieu mah, geus lah aing balik. Apa kasih ka maksud kom tahlil yang baso. Dek, tadi si Intan nyarakannya di tuh. Tuh, Pil, ternyarakan iya. Tapi bener sok si Intan, awesan udah ikut ke aing. Bongot pas-pasan, harta teboga, kalakuan tecampleng. Nah, diharapkan ke aing coba. Sugan sek tobat dek. Dasar koret buntung, elehan. Dengekeun aing heula hileud helm. Urang bantongor eukeur. Lamun teu ti ayeuna, ek iraha urang diajar bener na. Mun sia tobat beren aing obat terus ade. Atuh sia ge tobat. Tunturkeun aing. Aing geng si dek. Ngerakeun. Tapi aku preman datar ujuk-ujuk mau sarung ke masjid. Cacing cau. Dengekeun aing. Salila ieu urang salah bae. Ayeuna cuang dicampur bae. Maksudnya naon? Siga BS dicampur. Ayeuna bantongor teruskeun. Bari diajar salat.
ulah ngageblek jika bujur panci, hidung juga teraspal. Tapi aing tan sanggup dek. Komun panggil budak leutik, bari dipoyokan, aing dikandikeun banget aing. Dengekeun ku sia cara bareng. Sia teh budak bangor, sarua jeung aing. Ari budak bangor mah kudu gede kawani. Piraku gede ku budak leutik geus soak. Kumaha lamun ngahareupeun malaikat ijroin. Aduh, tak beungeut. Ya ampun eta beungeut ada juga gedang pentil. Oh dek, kamu lamun panggil malaikat paeh. Lain malaikat paeh, malaikat maut. Sarua bae atuh. Beda belegug. Maut, paeh, eta beda hati. Intina, ini kudu bisa ngalawan rasa era dina hati sorangan. Heulah siap, asal bareng jeung nyaneh we aing mah. Oke siap. Ayeuna urusan awe urang perela. Tapi pantongan mah dilanjut lain dek. Atuh dilanjut. Kan lumayan namun daek dicampur mah. Bari daek jeung salat, bawa bae menang berkat. Geuning pinter si Aina mah bilatung nangka. Terus ira urang rek diajar salatna. Geus kae bae asar. Pan sepi sok tara aya jalma. Oke lah siap, sugan bae menang sendal weutuh di mushola atawa di masjid. Mantep teh otak sia lamun kana maling mah caang. Aing atuh. Ayo gaskeun. Gatul bibit aing. Ka dieu. Ka mana Im? Geuning siga nu sedih. Hah? Madang? Dasar budeg. Geuning los-losan kana Madang. Rekandi. Sia mah edan aing tah Madang jeung ten. Aing kumaha ngobrol jeung jama budeg. Pira aku kudu make toa. Tah bener. Bener naon Im? Bawa atuh. Ageh. Cong ulin bae. Cek, teu jadinya. Balik heula bego. Salat asar ongko lain. Oh, bae sama sarung. Atuh geus ge. Oke. Yang balik heula. Nyampur. Kumaha di mah? Bade ka mana teh sis? Nuju amang bae ai Intan sih bade ka mana? Buka pugu baringung. Ih, atuh terus video we di post. Mana tuh? Yuk. Bingung kunaon teh? Pas terus terang nyarios cinta ka Andi, tapi kapihulan ku orang Bogor. Ah, mana tuh jadian? Entos nyarios nama, tapi teteh asa ngarasa bersalah kasih sade. Tos nolak atah-atah, dihina, diusir deui. Terus kumaha? Nya, tadi Intan tos pendak nuhunkeun di Hampura. Terus di Hampura malah manehna teu nyeri hate sanajan tos dina oge. Terus ayeuna masih nembak. Henteu tiis bae. Intan oge hanjakal nolak cintana. Satadina mah hoyong ka boy. Pamangan di henteu ka isa ade henteu dangus aya lampu hejo. Maneh ih. Ah, ka dieu. Geser. Di, nah sih ngagorong sini. Emang kunaon? Pan ka Bogor sanes? Terus kamari teh Kunaon geuning putus sih? biasa salah denge. Oh, nya tuh. Neng, bisa kenalan teu? Pangkeun nami Aa Iim. Nami abdi Intan A. Heuh maneh kanu geulis mah age bae. Karena ge putus geus ngarain deh awewe. Geus awas-awas. Tepangkeun A nami abdi sih. Nami Abdi Adi. Nanaonan ieu? Hareupeun aing kenalan. Mantan teh Siska teh pan kasep. Kunaon putus teh? Mohon kasep, tapi tacan pupus. Iya sih masih hirup keneh. Hop tahakan budegna. Neng, daek teh jadi kabogoa.
Dasar laki ganteng. Kakak lagi geus putus geus nembak deui. Sana, oke. Oke tuh. Oh. Ya, oke. Bel. Ayo belakangnya, Pil. Preman sih gana mah. Awakna loba gambaran sih. Tepang serem deh. Dah, ulah sieun. Di wilayah urang. Juang palang bae age. Ayolah, sanu sieun. Atuh age. Hah, si orang di nyoto ya wilayah saha? Jamaah anyar wajib bayar ka Tah, aing. Eta yang desotkeun gambarna awaknya neh. Aing teh sieun, nya awak jangkung loba gambaran gitu sieun aing mah. Delekeun ke anjeun gambar tarang aing gambar toke. Aing ke nyen bayawak nonggeng na bujur. Beb, gemes ih. Goblok. Godain aku dong. Sare udah salah jamaah. Beb,